إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Qala mu'allif hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi naf'an mubarakan lana wa lidinika wa linnasi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagoj rutbatul adabi ila hadzihil martabati wa kanat madariku mufassalatihi khafiyatan da'ani ma ra'aitu min ihtiyajit talabati ilaihi wa usri takrori taufikihim alaihi ila jam'i hadhir risalati tazkiratan linafsi walil qasirin min abna'i jinsi. Walamma balagot jeung samangsa dugi naon rutbatul adabi martabat tatakrama ila hadzihil martabati kana ieu martabat wa kana jeung buktos naon madariku mupassolatihi pirang-pirang tempat dikanyahokeunana ieu adab. Pirang-pirang tempat dikanyahokeunana ieu adab. Khofiyatan eta samar. Da'a mangka ngajak ni kakuring. Naon ma perkara ro'aitu anu ningali kuring minih tiyajit tolabati tina butuhna anu nyuprih ilaihi kana ieu adab. Wa usri takrori taufikihim jeung hesena mere paham ieu tolabah jeung hesena mulak malik mere paham ieu tolabah alaihi kana adab. Ila jam'i hadhihir risalati kana ngumpulkeun ieu risalah tadzkiratan karna ngelingan
linapsi kana diri kuring, walil qasirina jeung pikeun jalma-jalma anu pondok akalna, walil qasirina jeung pikeun jalma-jalma nu pondok akalna, min abna ijinsi ti pirang-pirang budak pantar kuring, min abna ijinsi ti pirang-pirang budak pantar kuring. Di luhur teh diuningakeun yen teu cekap ayeuna urang ngalaksanakeun ibadah nyumponan syarat rukun wungkul, tapi kedah disarengan kumaha sinil adabiyah, kusae tata krama jeung mahamidis sifatiyah, ku pirang-pirang sifat anu terpuji. Margi mahasinil adabiyah sae tata krama sareng sae karakter atanapi sifat nangtoskeun ibadah eta ditarima atanapi henteu. Margi upami masih keneh nyumponan syarat jeung rukuna wungkul berarti nembe dugi kana pangkat sah ibadahna, teu acan dugi kana pangkat makbul. Da ceuk dieu hoyong makbul mah kudu mahasinil adabiyah, mahamidis sifatiyah, kedah sae tata krama sifatana oge terpuji. Tah ceuk musonib dieu walamma balagot rutbatul adabi ila hadhil martabah, di mana martabat geus nepi kana tingkatan nu saperti bieu, ibadahna dibarengan ku tata krama sae, kemudian ibadahna madariku mupassolatihi, dirinci tata kramana teh, maka ngajarkeun mahasinil adabiyah ceuk musonib da'ani ma ra'aitu min ihtiyaji talabi ilaihi wa usri takrori taufiqihim. Mahasinil adabiyah teh dibutuhkeun ku setiap tolabah. Saha ari tolabah? Tolabah teh urang anu nyupri, pelajar santri mun di pondok gitu, mun di sakola siswa ngaranna tolabah jama, pirang-pirang santri. Wa usri takrori taufiqihim, ceuk musonib keneh hese cenah ngulang-ngulang kana mere paham pentingna tata krama teh teu cekap sakali. Sok we bandungan ku urang-urang we kenging pangemut jeung panyarek tinu janten guru kan teu sakali. Berarti ciri hese na mulak malik mere paham katolabah ka siswa atawa ka santri. Da buktina geus dipapatahan tiba deui kana salah, dipapatahan deui tiba deui kana salah. Nah, duanana ulah bosen, nu ngingetan teu kenging bosen, urang nu diingetan oge sarua ulah bosen. Wa usri takrori taufiqihim alaihi, ceuk musonib ge hese mulak malik mere paham tata krama nu sae teh. Makana
Ieu risalah teh ku musonib disusun tadzkiratan lin nafsi walil qasirina. Lain keur urang wungkul, maksud tujuan musonib nyusun kana ieu risalah hoyong janten pangemut kanggo pribadina lin nafsi ceuk musonib. Jeung jang saha deui walil qasirin, jeung jalma-jalma nu masih keneh pendek akalna. Qasir teh pendek, pondok. Nu dimaksad pondok di dieu teu pernah berpikir panjang, upami nyarios teu diemut heula pisaeun heuteuna, upami midamel hiji kalakuan teu diemut sae sareng awonna, ta eta teh qasir namina. Dangkal otakna teh gitu, pondok. Jadi aya risalah ieu musonib sejangemutan ka diri pribadina sareng ka urang anu masih keneh disipatan qasirina min abna'i jinsi, masih keneh teu acan tiasa manjangkeun kana pikiran urang. Naon atuh namina ieu risalah teh? Wasammaituha adabal alimi wal muta'allim. Nami ieu risalah teh ceuk musonib wasamaitu jeung nganamian kuring ha kana ieu risalah adabal alimi wal muta'allim, kana nami adabal alim wal muta'allim. Nami kitabna ieu keur ngenalkeun keneh ieu can kana eusi. Naon hartosna adabal alim wal muta'allim teh? Tata krama anu ngajar, alim teh nu ngajar, wal muta'allim jeung anu diajar, pelajar, santri. Nu ngawurukan alim, nu diwurukan muta'allim. Ta eta nami risalahna, ta nami kitab ieu teh. Nafa'a musonib ngadoa, nafa'a mugi maparin manfaat na ka urang sadaya. Haja domirnana ku musonib teh, musonib hoyong dipaparin manfaat, nu maos ieu kitab oge hoyong dipasihan manfaat, mangka domirna mutakalim ma'al goer. Napa'a mugi maparin manfaatna ka urang sadaya saha Allahu Gusti Allah. Manfaatna di mana? Kunaon? Biha ku sabab ieu risalah gitu. Ieu risalah teh hoyong manfaat kanggo musonib oge kanggo urang. Di mana? Fil hayati dina kahirupan, wa ba'dal mamati jeung dina sabada maut. Innahu sayaktosna ari Allah waliyun, eta zat waliyul hasanati, eta zat anu nguasai pirang-pirang kasayan. Innahu sayaktosna ari Allah eta waliyul hasanati, adat anu nguasai pirang-pirang kasayan. Beres tak? Muqaddimah risalah adabal alim wal muta'allim, sekelumit sepintas gambaran ieu kitab dina muqaddimah ku musonib parantos digambarkeun. Utamina ieu risalah teh sanes wungkul hoyong sah ibadah teh, tapi hoyong makbul, hoyong ditampi. Sanes wungkul urang diajar tapi disarengan kumaha sinil adabiyah wasifa wal mahamidis sofiyah. Ayeuna lebet kana eusi nu aya dina ieu risalah atanapi kitab.
Al-babul awwalu ari ieu eta bab anu kahiji. Fi fadlil ilmi wal ulama'i wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Eta judulna panjang bab awal. Fi fadlil ilmi wal ulama'i wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Fi fadlil ilmi dina ngajelaskeun kautamaan ilmu, wal ulama'i jeung kautamaan ulama. Sahari ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama teh nu ngagaduhan khosyah sieun dina dirina ku Gusti Allah, eta ulama. Wa fadli ta'limihi jeung kautamaan ngajina ieu ilmu. Wa fadli ta'limihi jeung kautamaan ngajina ilmu. Wa ta'allumihi jeung kautamaan ngajarkeun ilmu. Wa ta'allumihi jeung kautamaan ngajarkeun ilmu. Jadi lempengna judul bab kahiji teh kautamaan ilmu, kautamaan ulama, kautamaan ngaji ilmu jeung kautamaan ngajarkeun ilmu gitu. Landasanana nu kahiji didawuhkeun ku Allah, qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Mafhum lah sadayana. Surah naon? Ayat di dinya na. Ayat sabaraha? 11. Salah 6 poin tema hiji deh. Hijina ngarendeng eta teh 11. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Awas yar fa'illahul ladzina minkum walladzina utul ilma darajat. Tingali dina bab af'al jurmiyah wae lah. Wa af'alu salah satun madi wa mudhari'un wa amrun pal madi mabtu akhiri abada wal amru majzumun abada. Tuluy kadituna wal mudhari'u makana fi awalihi ihda zawaidil arba'i yajma'uha qauluha annaitu wa huwa marfu'un abada hatta yadkhula alaihin nasib ao hiji eta fil mudhari kumaha diropakeun salagi can kaasupan amil nawasib jeung amil. Lamun kasupan nawasib berarti nu tadina ropa jadi nasab. Lamun kasupan jawajim nu tadina ropa jadi jajem. Hiji eta. Nu kadua dina bab i'rab, bab kadua dina jurmiyah. Ari i'rab teh opat, ropa, nasab, khopat, jajem. Baca palil asma walil af'ali min dalika arrob
raf'u wan nasbu wajajmu wala khobdo. Tah dua keteranganana. Fi'il mudhari mah ropa mun eueuh nawasib jeung jawazim. Tuluy kana fi'il mah ropa nasob jajem eueuh jr. Tingali ayat nu bieu. Yarfa'i ari eta fi'il naon? Fi'il mudhari. Ceuk bieu fi'il mudhari kudu ropa. Lamun kumaha? Kosong tina nawasib jeung ceuk dina i'rab ari fi'il mah cadu jr. Geuning ieu macana yarfa'i sok. Kade lain Al-Qur'an nu salah dan nahwu tina Al-Qur'an lain Al-Qur'an diatur ku nahwu. Ieu fi'il naon? Fi'il naon? Fi'il mudhari tapi geuningan jr, geuning fi'il jr. Cik aslina i'rab yarfa naon? Ropa nasob jajab. Geuning dibaca yarfa ieu atuh yarfa'u we. Mana harap jar osok asup gitu kana fi'il harap jar. Cik. Tah engke dikobong tingali lengkapna surah Al-Mujadalah ayat 11. Ieu teh jadi jawab tina soal ayat atanapi kalimah nu sateu acana. Asalna mah jajam ku pedah diidopatkeun kana lapad Allah. Nah, jadi ngalogatana kieu tingali engke surah Al-Mujadalah lengkapna saperti kumaha ayat 11. Podi bet alfiahna. Yarfa'i maka bakal ngangkat. Nah gitu. Make maka sabab jadi jawab. Saha Allahu Gusti Allah. Alladzina kajalma-jalma amanu nu ariman ieu ladzina. Minkum ti aranjeun kabeh. Waladzina jeung kajalma-jalma utu nu dibere ieu ladina. Utu nu dibere ieu ladina al ilma kana ilmu. Darajatin kana pirang-pirang darajat. Dawuh Allah surah Al-Mujadalah ayat 11. Allah rek ngangkat darajat jalma-jalma hiji nu ariman, dua utul ilma jalma nu dibere ilmu. Tafsiranana kumaha? Maksud tina eta ayat ku musonib ditafsiran ae tegesna wayarpa'u jeung bakal ngangkat Allah al ulama'a ka pirang-pirang ulama minkum ti aranjeun kabeh naonana darajatin darajatna. Bima kusabab perkara jama'u anu tos ngumpulkeun ulama kana emak
jama'u anu tos ngumpulkeun ulama kana ma minal ilmi nyata tina ilmu wal amali jeung tina amal. Tafsiran tina al-mujadalah ayat 11 saur musonib Allah teh rek ngangkat para ulama kunaon geuningan nu iman teu dicarioskeun da ieu mah keur netelakeun keur ngabahas bab fadlul ilmi ulama wa fadlu ta'limihi wa ta'allumi nu dibahasna keur masalah ilmu jeung ahlina. Maka nu ditafsiranana utul ilma ari amanu mah lah tos pada mafhum cek musonib teh jalma nu iman mah tamakana musonib nafsiranana langsung kana utul ilma. Cek musonib Allah rek ngangkat para ulama kana mang pirang-pirang darajatna. Geuningan Allah ngangkat derajat para ulama pedah naon? Hiji jama'u minal ilmi, para ulama tos ngempelkeun kana ilmu. Dua wal amali, para ulama tos ngamalkeun ilmuna. Tah ku eta ditingkatkeun darajatna teh. Jadi teu cukup ilmu tapi cek musonib wal amali jeung amalna. Eta nu bakal diangkat darajatna ku Gusti Allah. Makana dawuh Rasul sapalihna golongan anu nebihan para ulama teh dipasihan balai. Hiji barokah kasab leungit sabab kasabna teu make ilmu agama da ulamana teu dituturkeun kalah dijauhan. Dawuh Rasul eta barokah kasab leungit di mana jauh ti ulama teh. Imbas nu paling power mah dina ujung eta hadis jalmi bakal dibere pakir iman. Kumaha pakir iman teh? Nyaeta tungtung ngalepaskeun nyawana ditungtungan ku suil khotimah. Goreng tungtung fakir iman akibat jauh ti para ulama tuh. Marantena mah diangken darajatna ku Allah tinggi ku pedah naon? Ku pedah ilmu jeung amalna. Musonib nuju nafsiran utul ilma darajat. Bahkan musonib oge nukil kana cariosan Imam Ibnu Abbas qala ngandika saha Ibnu Abbasin Syekh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma darajatul ulama'i saur Ibnu Abbas ya darajatul ulama'i ari pirang-pirang darajat para ulama fauqal mu'minina eta luhureun jalma-jalma nu ariman. Sakumaha jarak tinggina ulama luhureun mukmin bisab'i mi'ati darajatin 700 darajat kalawan 700 darajat kasauran Imam Ibnu Abbas eta darajatul ulama'i fauqal mu'minina bisab'i mi'ati darajatin darajat para ulama luhureun darajat jalma mukmin jarakna oge 700 bedana oge 700 darajat gitu. Jadi ulama geus ditingkat ka 700 mukmin kakara mukmin wungkul mah
kakarage dina darajat nu kahiji kitu mun diangkakeun. Ma ari perkara baina darajataini anu tetep antara dua derajat khomsu miati amin ari 500 eta 500 pirang-pirang tahun tangga darajat kahiji ka tangga darajat kadua mun dilempangan teh sarua jeung umur 500 tahuneun ieu 700 bedana oge gitu. Paingan pantes atuh ku Rasul ayeuna di paparin pangemut jalmi-jalmi ulah jarauh ti ulama bisi barokah kasableungit bisi maot suil khotimah. Tinggalian poho deui nomor hadisna dina Mukhtarul Ahadis sugan teh urang butuh ka ulama teh di dunia wungkul ya. Lamun akur jeung kahayang urang ditakdirkeun jadi penghuni surga misalkeun teh nincak di jalma awam urang teh teu nyahona naon pedah ngilu nyantel weh ka ulama menang fadol Allah diasupkeun ka surga tadina teh ukur mustamiin ngupingkeun we petuah ulama ukur jadi muhibbin ukur jadi pecinta para ulama tah ku pedah nempel kadinya dibere padol Allah dilebetkeun ka surga ari surga jeung saeusina termasuk nikmatna dibebaskeun ku Allah keur penghunina tong borah ceuk paribasana tong boraah nu diucapkeun nu dikakara dipikahayang dina hate ge ku Allah langsung diasongkeun tajalma awam ku pedah nempel ka ulama dibawa ka surga geus di surga ku Allah teh sagala diasongkeun jalma awam bingung aduh ieu kudu mana heula nu diasaan gitu. Kumaha tah piwarangan Allah ternyata nu dilakukeun jalma awam nu jadi penghuni surga dititah datang ka ulama tanyakeun ka ulama kudu naon heula nu pangheulana dinikmati di surga teh tuh aya eta dina Mukhtarul Ahadis ngan hilap di nomor hadisna. Jadi urang butuh ka para ulama lain wungkul di dunia tapi di surga sekalipun urang oge ngabutuhkeun ka para ulama. Nu tadi teh innama yakhsyallaha min ibadihil ulama khosyah dina salirana aya kitu teu cukup ilmu wungkul can bisa disebut ulama ari modal ilmu wungkul mah tapi khosyahna kudu tertanam nyaeta ilmi wal amal kitu nu disebat ulama teh nyagaduh ilmu nyagaduh amal takasauran Imam Ibnu Abbas 700 derajat terpaut langkung tinggi tinimbang jalma nu mukmin. Wa qala ta'ala sok diaos ku urang ieu dina wiridan a'udzu billahi minasyaitonir rajim syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti aya kelanjutanana surah naon ulah Ali Imran kan misah eta Ali Imran ayat 18 maca Ali Imran ulah Al Imran ku eta misah
Ali teh keluarga, Imron jadi maosna Ali Imron sanes Al Imron. Oh alhamdulillah sok kaos. Naon atuh pihartoseunana eta aya teh syahida nyaksen atanapi nyaksi saha Allahu Gusti Allah annahu kana sayaktosna kalakuan sareng tingkah la ilaha teu aya deui pangeran nu wajib diibadahan illa huwa kecuali Allah wal malaikatu jeung para malaikat wa ulul ilmi jeung pirang-pirang nu boga ilmu Allah langsung nu nyaksena nyaksen para malaikat nyaksen para ahli ilmu al ayah kaditu nanya kapayuna al ayah eta ari al ayah teh pihartoseunana panjang nama upami hidup maoskeun ayat tapi henteu tuntas saayat sapertoskeun ieu syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul dugi kadinya padahal kapayuna teh aya kalimah naon ulul ilmi qaiman bil qista maca ayat tapi teu acan tuntas tamaka di ujungan ku al ayah upami hidup nuju sambutan nuju pidato nuju ceramah maos ayat tapi ayat nate komplit henteu sapotong gitu ayat nate komplit ujungna ulah make al ayah gitu lamun maos ayatna kalimahna sawareh nu dicandakna hartosna teu komplit dibacana nembe di ujungan ku al ayah naon ari kitu ari al ayah teh panjang nama al ayah teh iqra'u ila akhiril ayat kitu hartos nama panjang nama iqra'u pek maca aranjeun kabeh ila akhiril ayati dugi katungtung ayat nawiskeun yen nu ditukil ku musannif teh ieu teh ayatna teu acan tamat kitu. Kumaha upami hadis mah ulah ku al ayah tapi ku al hadis sami kitu aturanana upami maoskeunana teu sepenuhna di ujungan ku al hadis hartosna iqra'u ila akhiril hadis pek aos dugi katungtung hadis upami dina ayat Al-Qur'an al ayah tungtungna panjangna iqra'u ila akhiril ayat pek baca ku hidup dugi katungtung ayat pabada'a maka ngawitan saha Allah Ta'ala binafsihi kudzatna Allah tadi kan kawitan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa Allahu ta'ala pabada Allahu ta'ala binafsihi Allah ngawitan kudatna Allah syahidallahu wasanna jeung ngajadikeun kadua Allah wasanna jeung ngajadikeun kadua Allah bimalaikatihi
ku para malaikat Allah wal malaikatu wasallasa jeung ngajadikeun katilu Allah bi ahlil ilmi ka ahli ilmu. Jadi Allah nyaksen ku zat mantena, Allah nyaksen ka para malaikat, Allah nyaksen ka ulul ilmi anu ahli ilmu. Wanahi jeung wanahika jeung ari kacukupan anjeun bihaza ku ieu salasa ahlil ilmi, bihaza ku ieu salasa bi ahlil ilmi. Naonana syaropan kamulyaanana, wa fadlan jeung kautamianana, wa jalalatan jeung kaagunganana, wa nublan jeung tegesna kautamianana. Syaropan mulyana, fadlan utamana, jalalatan kaagunganana, nublan tegesna kautamianana. Tak kacukupan urang calon ahli ilmu teh sing jadi motivasi ayat nu bieu tah Allah nyaksen kazat mantena ka para malaikat ulul ilmi nomor 3 nu disaksen ku Allah teh maksadna Allah maparin darajat nu luhur keur ahli ilmu dina naonna syaropan kamulyaanana ditambih-tambih ku Allah, wa fadlan kautamian ahli ilmu mah ditambih ku Allah, wa jalalatan kaagunganana ditambih-tambih ku Allah. Lain jalma Allah langsung nu ngamulyakeunana gitu. Geuning atuh eta sok aya bahasa ajengan ustad kiai eta mah lain gelar ti Allah, pangangken jalmi eta mah gitu. Nauzubillah da teu pernah ngadeklarasi diri urang teh ustad, urang teh kiai, urang teh ajengan. Pangangken eta mah ti papada jalmi gitu. Dan nu asli dimulyakeun ku Allah mah ahlul ilmi we geus kuncina mah eta gitu. Tuh kapayuna nu bieu diaos aya wa qala sareng ngadawuh saha Allahu taala Gusti Allah taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsha pastina sieun, innama yakhsha pastina sieun Allah ka Gusti Allah min ibadihi ti pirang-pirang hamba Allah saha al ulama'u pirang-pirang ulama. Surah naon eta teh Fatir ayat 28. Wa qala ta'ala innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah.
Jadi ayat Al-Qur'an heula ngajejer kete landasan dina setiap bab teh engke kapayuna diteraskeun kumang pirang-pirang hadis Rasul gitu. Innal ladzina sayaktosna jalmi-jalmi amanu anu ariman ieu ladzina wa amilu jeung anu marigawe ieu ladina as-solihati kana pirang-pirang amal solih ulaika ari itu ladina hum ari itu ulaik khairul bariyati etapang sae na makhluk ila qaulihi dugi kadawuhan Allah Ta'ala zalika lapad zalika liman khasyiya rabbah surah naon teh al-bayyinah. Kiraku ieu malah warawuh sok geura lengkapna kumaha innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah kadituna jazaohum jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha zalika liman surah al-bayyinah. Zalika lapad zalika ari itu surga liman eta pikeun jalma ieu nu jadi kata kuncina khosya anu sieun ieu man robbahu ka pangeran ieu man di luhur teh yahsyallaha min ibadihil ulama kunaon atuh kudu khosyah ka Allah teh zalika liman khosya robba ari surga dicawiskeun keur jalma nu ngagaduhan khosya sieun ku Allah. Kunaon ayeuna dijejerkeun ayat ku musannif faqtadots al ayatani annal ulamaa humul ladina yahsyaunallaha ta'ala walladzina yahsyaunallaha hum khairul bariyah. Ke tafsiranana ke deui eta nembe muqaddimah bab kahiji tentang kaunggulan ilmu, kaunggulan ulama, kaunggulan naon deui ngajarkeun ilmu ngaji heula meureun ngaji ilmu jeung ngajarkeun ilmu wallahu a'lam bishawab. Rabbana fa'na bima 'allamtana